danukeun ku salira. Ayeuna salira tos nagaduhan bojo kade rumah tangga teh sanes keur heureuyan. Rumah tangga teh bakal dipenta tanggung jawab jaga dipeueun Gusti Allah. Namawi sakitu keur kandena aya kewajiban nu kudu dilakukeun. Nu nabi wajib teh mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Diganjar lamun dilaksanakeun, disiksa lamun ditinggal. Bakal jadi ganjaran lamun dilakonan, tapi jaga bakal jadi siksaan lamun ditinggal. Naon wae atuh kewajiban abdi jang maden kangopun bojo seueur urang canak nu gampil. Nu kahiji kewajiban jandena kerneng aite itu adalah nyukupan pangabutuh pamajikan. Si ai tadina ngiring ka ibu rama kusabab ayeuna tos gaduh caroge, maka kewajiban caroge nah tempat calik nah ai bantuan tempat kulemna, tempat masakna, tempat mandi, tempat sare, tempat mandi, tempat modal. Kabeh kewajiban salaki termasuk agama. Suami nu pisurgaeun kang dena nyaeta suami lamun pamajikan kakurangan dunia tong malotot, lamun pamajikan kakurangan akhirat kudu malotot. Mana contohna pamajikan nyen cikopi salah ngasupkeun ukurna gula kareun ngasupkeun uyah. Tong amak tong malotot cenah dena teh si mama kan biasaan. Ada mal cikopi rasa stroberi pengamak ari kana masalah pitayeuna, tapi lamun kana masalah agama kakara kudu ngamak. Mana contohna jangan dina teh mah naing gara depan lalawar naing tos jam 1 jeung aing teh udah ada cara rape kene na mege uwi di pasar salat. Ayo bersalat ke salat mending salat ayeuna lebih cepat lebih baik nu kitu salaki fi surga jeung ari jadi salaki teh kam kudu ningkatkeun tanggung jawab ka pamajik. Ulah sakabeh pekerjaan dilakukan ku pamajik, imati-mimiti nyusul pamajikan rumah wadah, nepel imah, masak nage, nyusuan budak, nyusuan salaki. Nepi ka nyiar duit oge ku pamajik, da pamajikan teh lain pemban. Beras. Hei suami-suami jangan memperlakukan istri Anda seperti kepada pemban. Berarti rasa kamu nangkono. Ayah di sini gitu ayah. Pamajikan ka kamar salakina malora ayah. Pamajikan ka pasar salakina hees ayah. Pamajikan usaha salakina gusuk ayah. Begitu disebut tapi salaki keuyeuk aku lamun ayah pepre siki. Kudu tanggung jauh. Da pamajikan teh lain pemban. Kartos. Kang dena punten salira ayeuna parantos nanggung tanggung jawab nu jadi bojo salira. Lamun enjing pagetos si ai cul salat cul ibadah teu aya hahalang teu head teu dititah teu dipapatahan ku salira, maka jaga di yaumil akhir nu bakal dicakek pertama ku Allah itu adalah salakina teu. Jadi salaki tanggung jawab dunia akhir. Termasalah kita kudu imahan pamajikan imah nasing pag, baju nasing weuk, beredahar sing seuk, sarean sing reun. Bukan seorang suami nu sukses jandena. Salira bisa mere harta ka aing, bisa mere baju nu laos ka pamajikan, bisa mere imah nu alus, bisa mere harta nu loba, tapi lamun salira teu bisa nganterkeun pamajikan menang ridona Allah, maka catat ku salira teh suami nu gagal di dunia, gagal di akhirat, sabab teu bisa nganterkeun pamajikan menang ridona Gusti Allah. Anterkeun ku salira ai bojo salira sing menang ridona Gusti, berarti salira suami nu sukses di dunia, sukses di akhir. Kabagjaan dina rumah tangga mah ai teu diukur ku harta. Sanajan urang batu susun dahar jeung daging unggal poe loba duit, tapi unggal poe dardar pasehat jeung salaki ngeunah henteu. Urang unggal dinten tuang jeung daging duit loba, tapi unggal dik jeung salaki pasea raos henteu. Mending dahar jeung daging tapi unggal poe pasea atawa dahar jeung asin tapi silih huapan.
mending daar jeung daging bari silih wa sanajan daar jeung asin tapi silih wa panjang salaki eta asin teh karasa nikmat-nikmatna teh karasa asin. Laras kitu laras. Sanajan daar jeung daging ai tapi lamun dardar pasea unggal poe daging teh moal karasa geunah. Berarti kabungah dina rumah tangga teu diukur ku harta, teu diukur ku ngeunah dahar, tapi diukur silih hargaan jeung salaki sing bisa tanggung jawab ka pamajikan. Kartos Kang Dena. Nah, anterkeun pamajikan menang ridona Gusti. Awas rumah tangga teh sanes keur heureui. Nu kadua Kang Dena kewajiban salira teh wajib nganafkahan ka pamajikan tina ladang anu halal. Tong wani-wani salira ngasukeun duit 1000 tina ladang haram kana beuteung pamajikan. Sabab tina duit anu haram kana beuteung pamajikan jadi darah jadi daging, maka pamajikan teh bakal gampang ngalawan ka salaki, bakal hese ibadah ka Allah, lain salah pamajikan bongan urang mere harta tina ladang haram. Catat urang batu susun tong wani-wani mere sangu sacomot tina ladang haram kanu jadi pamajikan. Sabab tina sangu sacomot ladang haram dituang ku bojo jadi darah jadi daging, maka eta bojo teh bakal hese ibadah, bakal gampang pasea, bakal gampang ngalawan, lain salah bojo bongan urang mere dahar tina ladang haram. Tong ngimpi boga rumah tangga anu sakinah, ulah ngimpi boga rumah tangga anu sae lamun ladangna tina ladang anu haram. Mending kene duit 1 juta tina ladang halal daripada duit 1000 tina ladang haram. Nyaho atuh. Intina eta amanati abdi kami Kang Dena nya anterkeun ai menang ridona Allah. Nu kadua omat tong wani-wani ngaladangan nganafkahan bojo tina ladang haram. Kartos kajeun keneh kalaparan daripada kudu dahar jeung nu haram. Kajeun keneh teu boga duit daripada loba duit tina ladang haram. Yakin moal barokah, rumah tangga nak moal barokah, boga budak nak moal soleh. Justru urang teh bakal riweuh di dunia, riweuh di akhir. Na'udzubillahi min dzalik. Kartos ayeuna ayeuna ai dengek